boboran itu masih kena dina raga sasi boborannya punya dina boboran sasi saum anu ka 14 atau 40 Hijriah pamang nama urang rek menta hampura ka maneh urang teh loba salah ka didinya tidak kieu punten ya ibu bapak punten ieu boboran siap kieu dar sabenerna mah dadung anu loba salah ka idar teu bisa gitu justru idar nu loba salah pisan ka dadung mah hampura pisan please pisan idar ieu nu dina hal ieu nu loba salah teh dadung mau ka idar urang nu loba salah mah urang nu loba salah mah idar nu loba salah ka maneh idar urang ngomong ka maneh urang nu loba salah ka maneh urang loba salah urang loba salah ai goblok kata loba salah ai loba salah urang nu hampura ka maneh urang nu loba hampura ka sia urang meta hampura ka maneh ya idar dengekeun ya dengek urang nu loba salah urang nu loba salah tade ge nyaho bapak hajat ge nyaho salah bapak hajat ge nyaho kumaha gitu idar toh aing loba salah aing loba salah justru urang loba salah urang dengekeun idar saumur hidup urang moal ngahampura maneh karena urang rumah urang loba salah ka maneh idar justru urang loba salah ya idar sia teh please urang mah minta hampura ka maneh teu bisa idar teu bisa urang mah kajeng gelut jeung sia gelut sia lega kotakan dia kajeng gelut sia teh dihampura bola kotakan itu kalau makannya gede kan yang gelut jeung ayo urang nu patutunggalan urang nu masalah urang nu masalah ya hidup nu masalah hidup urang nu masalah bener tuh tanya ke cukur udah urang nu masalahnya tuh sok mana nanya urang nu loba salah teh si Idar apa dadung tuh dadung idar cek budak oke dadung lu loba salah teh cek budak lu loba salah idar tuh idar dengekeun tah nu loba salah idar apa dadung tuh dadung idar salah idar apa dadung idar tuh idar cek budak lu loba salah dadung apa idar dadung idar lu loba salah dadung idar loba salah gelar sidar semakin jadi intinya mah begini jadi urang teh kudu ngarumasakeun yen urang teh boga loba salah kesalahan jadi dirinya mah teu boga kesalahan ka abi dirinya teu boga kesalahan ka abi boga kesalahan ka didinya justru abi nu boga kesalahan ka didinya saya punya kesalahan sama di situ Idar salah nyolong Idar dia salah nyolong aduh salah nyolong Idar curug samalang cos-cos baru karena orang rek cicing maka orang tadi puterkeun Idar urangnya urang tadi nanti di raga hiburan menghibur itu putrana Pak Dasep anu disepitan mudah-mudahan sing janten murang kali anu soleh namina teh saha tadi namina teh Sumpena teh kelo nu ngaganti ngaran batu Sumpena saha bahaya Dino hah Dino dek nanaon dek ngaran jelema dipilih kudu jadi bapana Ayah Harti dek Dino dekna dalam hidupnya akan menemukan kebahagiaan iman, Islam, ihsan yang menjadi patokan hidupnya nanti akan mendapatkan kebahagiaan di sorga amin oh kira-kira dek mere ongkos tambahan mah apa ayeuna ramakna Dasep D sama
Sama D. Dalam hidupnya akan selalu bahagia. A. Akan mendapatkan pasangan hidup yang memuliakan suaminya. S. Setiap langkahnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang ada hal yang tidak memungkinkan buat Pak Dasep? Semuanya serba mungkin. P. P. Pada suatu saat Pak Dasep akan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bener kompak eta bener halus tah. Bener tah. Amun istrina tah istrina urang bisa istrina pada Dasep teh tadi saha belum? Hah? Hani. Ani. Urang tanya ho Ani mah. Ani. Anak yang berbakti ka caroge. Ai sebat. Kebrok. N. Enak nasionalisme jiwanya yang sudah tertanam dari sejak dulu. Nah, yang penting I. I-nya. Nah teu mere ududu ngacan nah teu mere ududu ngacan nah teu mere ududu ngacan. Kita teh. Punten Bapak Hajat, Ibu Hajat, punten manawi gaduh ieu, gaduh kasura, kunaon gitu kasura kacugak Pak Hajat punten manawi gaduh paniti. Paniti aya paniti. Paniti kasura. Paniti. Atuh jarum kaput. Jarum kaput eueuh geus usum. Punten ya jarum kaput dan jarum coklat atau jarum super. Karuan pisan. Urang pakaulan ah. Apaan? Pakaulan kan kagungan maksudnya. Urang bari nyanyi, bari jika